Punten bilih aya nami atau tempat nu kaleresan sami. Ieu mah mung dongeng fiktif. Dongeng Sunda judulna Putri Tujuh Sayembara. Pendongeng Abah Ocin, ciptaan Kolot Baheula ti karuhun Abah. Tokoh jeung peran Nini jeung Aki Pangebonan, 7 putri, Raja ngaranna Raden Gondawijaya, indung Raja Nini Sakti nu engke ngetes putri pas sayembara. Patihna ngaranna Durgala nu engke jadi bangkong tea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng abadina dongeng Sunda anu sakumaha biasa kalawan dina dinten ayeuna mah abah teh pada nyanak judul Sayembara Raja. Kacaritakeun di hiji kampung Nini Pangebonan jeung Aki Pangebonan boga anak 7 awewe unggul. Dina hiji poe eta si Nini jeung si Aki teh geus cacarita atawa geus ngadongengkeun yen aya raja anu saemara tek neangan pi pamajikaneun. Anu satuluina eta barudak teh dipanggil ku si Aki jeung si Nini. Atuh barudak teh ngarasa bunga 7 eta budak awewe teh. Sabab cenah sugan we aya jodoh tinu Maha Kawasa kalawan dijadikeun eta pamajikan eta raja. Sanggeus kitu eta barudak teh geus nyatujuan yen kabehanana oge tujuanna rek milu saemara nyata kana sayembara raja. Anu satuluina si Cikal diparentahkeun ku si Aki jeung si Nini supaya milu saemara. Ari ti tempat nyata ti tempat si Nini ka tempat karajaan teh sakitu jauhna. Kalawan kudu mentas nyata hiji walungan anu sakitu gedena. Kacaritakeun si eta putri anu kahiji teh duh kumaha cenah mentasna mangkane ieu walungan teh anu sakitu gedena. Retreh ka sisi aya bangkong anu kacida gedena. Kalawan ngarasa heran tapi eta bangkong teh bisa nyarita si putri anu Cikal teh minta bantuan ki kaeta bangkong. Bangkong kuring puntaskeun ceuk eta si putri teh. Ari eta bangkong teh memala naon buruhna? Ceuk si putri jimat kandung pakan kunang culuk celeng peleked. Gajleng we atuh eta bangkong teh mawa si putri nyata ka puntas belah ditu. Ari di pentas belah ditu teh geus aya nini anu maksud ditugaskeun ku eta raja supaya merhatikeun setiap anu datang milu saembara. Tuluy eta si nini teh nanya ka eta putri, "Bade angkat ka mana neng putri?" ceuk eta nini teh. Nemalan si putri teh cenah abdi bade ngiring saemara cenah gitu. Cing cenah ka dieu. Yeun ini pangnyiarankeun heula. Tuluy si Nini teh disiaran ku eta putri. Koreh pelates ari si Nini teh ngawih. Hanya ka teuing kunyi putri comong ku bangkong lanaku cekak taekeun tarabe emas. Atuh teu hasil eta si putri teh tuluy balik deui. Gancangna carita tepi deui ka imah si Nini jeung si Aki. Cenah geuning eta putri geus balik deui teu hasil cenah Aki. Cing maneh nu kadua cenah ka ditu. Tuluy anu kadua nya kitu deui saperti anu kahiji tadi.
bangkong cenah kuring pentaskeun naon buruhna jimatkan numpakan kunang celuk celeng paleted gajleng we atuh ka ditu ka pentas belah ditunya kitu sinini teh geus ngawaskeun nyaeta ti pentas dinya satuluyna bade ka mana Nyi Putri mawe cenah nini abdi teh bade ngiring saemara cing cenah nini ya pangnyiarankeun bari si nini disiaran teh ngawi kore peletes hanya kateuing ku Nyi Putri comong ku bangkong lan aku cekai taekeun taraje emas sorolok atuh eta taraje teh naik ya Putri anu kadua teh henteu hasil gancang manehna balik deui ka tempat cenah geuningan Putri anu kadua teh geus balik deui cenah henteu hasil cing cenah maneh cenah anu katilu cenah sing teu nya tuluy anu katilu nya kitu sakumaha anu geus dicaritakeun yen anu kahiji kadua manehna katilu ge saperti anu tadi anaknya anu katujuh nya eta Putri boro-boro nu maneh cenah bungsu jabanding ololeho coklan-cokna teh kitu teu kitu ceuk si Aki teh milik mah pateuh teu pahiri-hiri bagja teu paala-ala da katangtuan masalah jodoh pati bagja cilaka mah eta mah aya dina tangan nu maha kawasa kitu ceuk si Aki jeung si Nini satuluyna si bungsu teh nyaeta datang kumaha nya sakumaha seperti lanceukna tadi ka tempat eta ari si bungsu tara tinggalkeun nyaeta tina peso nyata peso tikel dina saku anu satuluyna menta bantuan kasih bangkong cenah kuring pentaskeun ceuk si sakadang bangkong teh naon cenah buruhna kewe cenah dipentas da eta mah barang jleng cenah ka pentas teh ceplas we dikadek ta si bangkong teh atuh sapada harita eta teh bangkong teh pae satuluyna si Nini nanya bade angkat ka mana Nyi Putri mawe cenah bade ngiring saemara cenah kitu ceuk si eta Putri teh cing cenah Nini pangnyiarankeun atuh sakumaha biasa anu dilanceukna oge nyata dititah nyiaran ku eta Nini siaran peletes eta si Nini teh ngawih tak ieu pisan wijodoheun sang raja teh turunkeun taraje emas sorolok atuh eta taraje emas teh turun anu ngandung harti yen eta si Putri teh ditarima jadi ti pamajikeun raja satuluyna eta si Putri teh nyaeta dikawin ku raja atuh jadi putri kerajaan sanggeusna kitu kadenge atuh kabaka mana-mana yen eta si bungsu nyata anak si Patani embar si Aki yang sini teh jadi pamajikan raja anu satuluyna atuh si Nini jeung si Aki teh nitah ka dulur-dulurna cing cenah atuh kadari tuh salam samurkeun ku dulur maneh anu hasil teh nya atuh nu geunepan teh nyata nyalampurkeun ka karajaan satuluyna atuh eta kabeh lanceuk si Putri teh nyata titah ku raja supaya ngabantu atarapi ngapi ngajaring nyata ka eta adina teh anu satuluyna lila kulila atuh si eta Putri teh nyata geus nganeg nyata geus leuneuh ceuk bahasa Sunda mah anu caritana eta teh harita geus nyaeta genep bulanan kabeneran ceuk eta raja teh kaula da geus biasa osok nyaeta moro ta ayeuna kaula mihape cenah ka pamajikan kaula supaya diaping dijaring bisi kumaonam kaula rek moro akalawan moro teh lilana kana 3 bulanan
gancangna carita atuh kabeh biasa para penggawa teh geus kumpul yen bakal nyata milu moro ka eta raja. Geus biasa sadia bangsa kuda na zaman harita mah masih keneh kaayaanana teh nya kawas da atuh pangaranan raja. Penggawa-penggawana samakta pakarang anu maksudna nyaeta rek moro kaleuweung teh. Gancangna eta raja teh moro kaleuweung di baturan ku saudara penggawa anu samakta pakarang. Sabab naon bisi aya paribasa mau ngamuk gajah meta. Jadi anu bakal ngahadang atau anu bakal ngajaga nyata kana kasalmetan teh nyata para penggawa teh. Sanggeus kitu atuh eta lanceuk kacaritakeun lanceuk-lanceukna eta si putri teh ngolo-ngolo ka si putri nyata sangkan cenah ayu cenah urang ayun-ayunan di leuwih Cipatahunan ceuk eta. Duh cenah kumaha pan abdi teh bisi kumaonam apan ceuk raja oge teu meunang nyata bisi nyata cilaka gitu. Moal ceuk lanceuk-lanceukna moal da cenah kaula nu baris ngajagana ceuk lanceuk-lanceukna tuluy ngolo-ngolo ka eta putri. Anu satuluyna daek we putri teh bari kapaksa nyata rek ayun-ayunan di leuwih Cipatahunan. Tuluy mimiti anu panggedena ayun-ayunan aku dikawihan ku sarerea. Ayun-ayunan di ayun-ayunku areuy jilang kalau sisi leuwih Cipatahunan jilang atuh kaditu maga jilang. Tuluy nu kadua nya kitu keneh dikawihan. Ayun-ayunan di ayun-ayunku areuy jilang ka sisi leuwih Cipatahunan jilang ka puntas belah ditu. Doi nu katilu nya kitu keneh dikawihan. Gancangna carita anu terakhir nyata si bungsok cenah bungsu. Tuh pada eta pada ngolonya tuluy di ayun-ayun ku sarerea bari dikawihan. Ayun-ayunan di ayun-ayunku areuy barang tengah-tengah disabet tah areuy teh kudu jadi lancukna atuh grek leong weh ka si bungsu teh kabawa pari. Atuh kabeh lanceuk-lanceukna teh ngarasa bunga. Wah cenah urang ayeuna mah jadi moal aya anu ngahalangan sabab cenah anu jadi panghalang teh nyaeta adik urang. Ayeuna cenah urang baralik urang bebeja engke lamun datang cenah raja bejakeun yen si bungsu teh geus paeh. Kitu ceuk eta. Tuluyna atuh sanggeus kitu mah baralik tah lanceuk-lanceukna si putri teh ka karajaan. Kacaritakeun lila kulila eta si bungsu teh ngaleongna palit teh henteu kebat sabab aya nyaeta aya sarah nyaeta dina cai anu kitu teh anu tarik teh aya nyaeta sarah kasebutna teh nyangsang dina sarah kalawan kabeneran di sisi jalan sisi walungan kalawan kadituna teh aya jalan gede anu kaliwatan nyaeta ku balarea. Kacaritakeun eta si bungsu atanapi pamajikan raja teh harita geus bulan alaeun nepikeun ka lahirna. Ari eta biasa di zaman baheula mah di mana-mana anu keur kakadungan teh ti mimiti nganeg oge sok sadia nyaeta kasebut kanyut kunang. Sedengkeun dina eta kanyut kunang teh aya jame, aya jarum, jeung sajabat eta aya oge nyaeta nog hayam. Geus kitu eta mah kaajaiban eta jame teh jadi
buat jadi gede tangkalna kalawan pinuh ku cucu atuh eta hayam atau enog teh megar bet jadi hayam jago anu sagedena kalawan eta si putri teh ngalahirkeun nyata budakna lalaki uleuy kacarita dina waktu harita teh kira-kira haneut moyan geus kacaritakeun yen raja jeung para ponggawa teh baralik moro gelar weh ngaliwat ai raja mah cenah kabiasaanana sok maneurikeun maneh atuh perdana menteri bangsa ponggawa teh pihareula tarumpak kuda nada eta mah hayam kongkorongo kipli kongkorongo punten bae nu ngaliwat sugan bae benak sareng Raja Gonawijaya kudana nu bodas nyacas punten cenah engke dipangkar cok eta ponggawa teh nya kitu deui tuluy deui liwat deui kipli kongkorongo punten bae nu ngaliwat sugan tepang sareng Raja Gonawijaya kudana bodas nyacas cenah dipangker cenah anu satuluyna mina kacarita harita teh kabenaran nyaeta raja dibarengan ku kilengser ngaliwat kadinya barang ngaliwat ya eta kongkorongok deui kipli kongkorongok punten bae nu ngaliwat sugan benak sareng Raja Gonawijaya kudana bodas nyacas ngeleser dedengan kaula aya hayam di mana eta kongkorongok na hayam teh cuk eta raja kamang leher nya cenah di mana nya cenah tah tapi ada dedengan abdi mah cenah ya kan di luhur cenah cing dengekeun cing lamun bener-bener cenah nanyakeun ka kaula cing sakali deui cenah kongkorongok cenah kitu cuk eta raja teh satuluyna eta hayam teh kongkorongok deui kipli kongkorongok punten bae nu ngaliwat sugan tepang sareng Raja Gonawijaya kudana bodas nyacas tah cenah ngiding kerja pleser ya nadi luhur cenah geuning odot aya tangka jambe anu sakieu gedena cenah cara biasana cenah kitu ngan cenah kumaha cenah eta yen geuningan eta tangka jambe teh pinuh nyaeta ku cucuk sakulilingna duh kumaha naekanana ceuk eta raja teh nah aya nama kieu we lamun sebener-bener yen eta cenah nu nanyakeun ka kaula supaya eta tangkal jambe teh sok nyaeta melenong kalebah kaula nada eta mah kaajaiban eta tangkal jambe teh jo pelenoy weh kap hareupeun pisan eta raja atuh ngarasa kaget eta raja oge yen geuningan dina eta tangkal jambe teh aya Nyi Putri kalawan aya orok dibarengan deui nyata ku hayam jago anu kacida gedena anu teu biasana aduh geuningan naha cenah beut ieu teh kieu kumaha atuh cenah pote teh nya tuluy we dicopot eta putri teh diturunkeun tina eta tangkal jambe teh kalawan orok teh ayeuna mah kieu we cenah urang bawa we tapi cenah kieu ka para ponggawa anu marengan ka eta raja teh sumputkeun putri teh entong wara ditembongkeun cenah ka dulur-dulurna nya tuluy we minangka mah balik ka karajaan teh barang tepi ka karajaan sumputkeun cenah eta putri teh ulah ditembongkeun cenah ceuk eta raja atuh kabeh sami tuluy minangka dina harita teh eta kur minangka mah hajat sagala diponcit
kaya ning domba mah sapi mah nya bangsa soang hajat gede nya tuluy eta raja teh ngumpulkeun nya eta kadulur-dulur putri teh anu genepan teh keke kaula teh ngarasa kaget ceuk eta raja aya naon cenah ieu teh cenah ka Gusti cenah ieu teh ayeuna teh parantos 7 dintenna yen putri teh parantos ngantunkeun ceuk eta lanceuk si putri teh teh kumaha cenah eta kejadianna tah pake kitu-kitu dicaritakeun di mana cenah eta na kuburanana cenah malihana cenah kuburanna teh henteu ditebikeun cenah di ditu nya teh sok cenah ayeuna mah kieu we ceuk eta raja pek geura dalahar heula kabeh kanu gunepan teh dititah dahar tah ngadorku cenah dalalaharkeun we cenah heula meunang tah sanggeus dahar tuluy eta putri teh sok tuduhkeun cenah kaula di mana eta kuburan pamajikan kaula ceuk eta raja satuluyna dititah digali eta kuburan teh digali kuno genepan teh barang digali teh yen dina jero eta kuburan teh gebog tuluy dikaluarkeun sok kaluarkeun cenah ceuk eta raja bari jeung carudik menta pangampura ge ku raja teh didenge sok ayeuna cenah anjeun geura ngariung di dinya barang ngariung dina eta dina nyata di luhureun eta kuburan kalawan kieu ponggawa bawa eta putri ka dieu diasongkeun nya eta putri teh kalawan dibarengan ku orok kalawan aya hayam jago anu pacira gedena tah anjeun geus ngabohong ka kaula ceuk eta raja tah ayeuna menta tanggung jawab rek kumaha ayeuna tah ieu cenah putri aduh nyunkeun hapunten Gusti abdi cenah hapunten teu bisa kitu kalawan putri oge menyatujuan yen eta dulur-dulurna teh rek dipaehan nyaeta ku raja tuluy sina ngariung dina luhur kuburan sakaligus eta disabet ku pedang genepanana terus kabeh diabuskeun kana eta jero kuburan teh eta dongengnya namina dongeng oge abah oge nyunkeun diapunten bilih aya cariosan abah nu kirang meureuna mugi-mugi we ieu masih ngajantenkeun panghibur kana kalbu pangbeberah kana mana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.